Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kumaha dama? Alhamdulillah. Ibu alhamdulillah dama. Satu acan di kawitan, ibu bade ngecek heula kehadiran. Dinten ayeuna anu teu hadir sawae? Sekretaris mana? Sawae bae? Aya Azijah, Raples, Ricardo. Kunaon? Teu damang. Satu acana mangga penginten hidup tiasa tingali di sisi pinggirna bilih aya runtah mangga di kolong lampu aya teh Ya, Bu. isinya langkung sae satu acan diajar hayu urang ngadua sasarengan ngadua ku ibu disanggakeun panginten ka KM nya mangga nijar dihaturana mimpi Saya agak Sadacan diajar, ayo urang ngadoa heula sasarengan. Ngadoa di kawitan. Ngadoa reng se. atur nuhun ka nijar parantos mimpi doa mugia doana diijabah Amin. najan penginten ayeuna corona tos rada sakinten pengintennya angger prokes mah kedah dilaksanakeun kedah mangge masker angger mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan tur kasalamatan Amin. Amin. Mingon kamari urang ngabahas ngeunaan biantara emut keneh naon biantara teh cing kieu saha nu bade nerangkeun naon nu dimaksud biantara teh saha mangga dina dihaturanan Biantara teh nyaeta nyarita dihareupeun balarea pikeun informasi. atur nuhun Dinda leres pisan patarosanana ebrak heula kamu Dinda dina dinten ayeuna dina lawungan kahiji ibu bade ngabahas ngeunaan carita pondok aya nu uningan ngeunaan carita pondok aya teu Abi Bu, oh mangga nijar naon cerita pondok teh carita pondok teh nyaeta karya sastra anu direka dina basa lancaran kalawan kuranana pondok. atur nuhun nijar leres pisan nya ebrak heula kamu nijar sate acan langkung eueup kana carita pondok ibu bade medar heula manfaat carita pondok kunaon bet hidup udah diajar cerita pondok tangkosa panginten manfaatna nu kahiji mah nambi ilmu sareng pangalaman nu kaduana upami hidup tos tiasa nulis cerita pondok boh eta dina media sosial atau napi media cetak otomatis panginten eta tiasa nambi lawang rezeki kanggo hidup cerita pondok kelas 11 SMA 10 Tasikmalaya iya kelas 11 MIPA Benar. ayeuna pituduh kurang klik heula aya sabaraha hal anu kedah dihontal ku hidup salaku peserta didik ibu di dieu ngabantun materi ngeunaan kada 3.4 nyaeta menganalisis isi struktur dan aspek kebahasaan cerita pondok IPK-na indikator pencapaian kompetensi aya menelaah isi teks cerita pondok lajeng aya menganalisis unsur intrinsik cerita pondok menyimpulkan unsur intrinsik cerita pondok jadi aya tujuan pembelajaran yang kena dihontal ku hidup nu kahiji peserta didik dapat menelaah isi teks cerita pondok dengan teliti dan penuh tanggung jawab nu kadua peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik cerita pondok dengan teliti dan penuh tanggung jawab nu katilu peserta didik dapat menyimpulkan unsur intrinsik cerita pondok dengan teliti dan penuh tanggung jawab atos eta salajengna ibu bade nerangkeun ngeunaan aya buku kumpulan Carpon urang klik wae nya eta teh naon itu ate we dieu jajaten ninggal pepasten aya kalapati aya kanagan 2 kanagan 3 aya mana teh katalimbang angan-angan sareng carita lain carita keuneun ibu aya buku kumpulan Carpona aya seueur ieu
heula mah cenah ibu dina kecapanana rada teu hartos. Leres teh Iska? Nya kecapanana leres teu hartos. Ieu aya hate awewe, ieu calpon, pukulan calpon. Aya oge jejatan ninggal mepasten, aya kalapati, aya panagan 2, panagan 3, katalimbeng angen-angen, sareng carita lain, carita keun. Ku ibu urang bantu deh, mau mungkin ibu juga sudah dijelaskan. Ibu, ieu hate awewe aya kumpulanna seueur pisan nya judulna teh. Tuh, seueur pisan di dieu nya katingali. Mu ibu anu naonna anu resep kana carpon ieu teh aya eusina teh carponna teh jeung teh emang hate awewe sami cover hate awewe aya di dieu hate awewe. Di dieu nyaritakeun naonnya selama emang sanes saya hidup mah masih kan SMA tapi ieu mah jantan kepian deungeun nya mudah-mudahan urang teh kayaknya sapotos kitu mah papaina. Di dieu nyaritakeun awewe ngaranna teh Hani gaduh caroge namina teh Diding. Jadi tos puluhan tahun dah Pandu rumah tangga nate PT Diding katanya caroge nate tos nikah sareng awewe sejen. Awewe sejen nate SMP kene. SMP kene. Cenah nya geulis pangintennya pamisal gadis desa nya kembang desa nya kadang mah sok naonnya penginten geulisna ka bina-bina gitu. Hidup mah SMA ulah dugi ka kitu kami sing ditebihkeun nya. Seueur pamageun nya bagetnya ulah ngarebut salaki batur kitu masih gede amit. Dugi ka aya pirakan henteu, pirakan teh aya pisan henteu Hani sareng Diding teu pisah, teu pirak. Mung panginten Diding dikuarang ingkah ti bumina Hani janten tos we sareng istri ngora pangintennya. Satos tadi yang medar ngeunaan sababaraha kumpulan cerita pondok. Eta panginten mangrupi cetak pangintennya tak ayeuna mangrupi aplikasi digital aya aplikasi Ipusnas namina teh nya. Salajengna ibu bade nerangkeun di dieu aya Ipusnas yang mangrupi digital nya aplikasi digital perpustakaan nasional. Nu eusina sami aya cerita pondokna di dieu sepisan kan caritana. Ku ibu urang di kliniknya. Ku ibu atuh di orangnya kamar hidup kamu ngadownload atos aya di masing-masing aya di HP sewang-sewangan. Ubi urang cobian ku ibu carita pondok. Nah, cobi hujan dina HP-na pengintennya. Tinggalin we dina ieu. Cobi sebatan Ipusnas teh naon wae cenah cerita pondokna teh? Durian, ya, terus? buku lepus, Terus? kembang kadengdang, Terus? pujian munggaran, Terus? diajar ngarang cerita pondok, Terus Edi? nyerah dalina, Nuhun. lalakon bimbang, awe dulang tinandek, Hatur nuhun Pak Ujan. Tah ayeuna urang lebet kana intina wae. Nyaeta unsur inti carita pondok. Dina umumna unsur inti cerita pondok teh ngaungkul hiji naon? Tema, ras, pokok, jeung tempat nasionali. Gaul. Latar unsur anu ngawangun jeung lengan sarton minangka karya sastra wangun prosa. Laskeun deui. Aya tema
kapayunanya kami misalnya mundur nyeritakeun kapungker ka tukang ke masa lalu terus aya momok tengah berarti nyeritakeun duanana dicampur terus teh usul sawangan eta cara atawa selalu dipake ku pangarang minangka sarana pikeun midangkeun tokoh aya rupa usul sawangan kahiji usul sawangan jalma kahiji nyaeta kuring aya kuring tokoh utama jeung aya kuring tokoh tambahan pami dina carpona pas hidup naon aya kecap kuring berarti eta jalma kahiji usul sawangan jalma katilu manehna atawa manehna sarua nyaho jeung aya manehna kawatesanan salaku paniten bisa we gunakeun ngaran jalma kami misalnya dina carpona aya ngaran misalnya teh Nijar Pandu berarti eta jalma kahiji nah, aya amanat, itu pamungkas amanat teh. Nyaeta gagasan anu ngadadasaran kana carpon, terserang hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Amanat biasana mah nuduhkeun jalan moral atawa etika hade goreng anu bisa diterima ku bala rea. Pangpangna perkara kalakuan, sikap pikiran, ideologi akhlak, kesusilaan jeung tata krama paling polos manusia dina umumna. Amanat, pami misalna amanat maksud aya dicap kudu kitu ulah iya contohna kumaha dari dalam nama ulah naon eta ulah adigung ulah layaman eta jadi dalam nama kudu naon kudu rajin tadi ibu tos ngadugikeun perkawis unsur intrinsik carpon mangga di dieu pilih aya anu bade taroskeun aya saupamina dina analisis carita pondok teh aya unsur intrinsik ai bentana sareng unsur ekstrinsik teh naon? Atur nuhun giska kana patarosanana bentena unsur intrinsik sareng ekstrinsik dina carpon pami intrinsik mah janten ngeunaan inti berarti kan anu aya dina jero carpon tadi supos tadi kan tos didugikeun pami ekstrinsik mah anu aya di luar carpon tiasa katinggal tina kasang tukang pangarang bisa lawe tina riwayat hirupna terus teh kasang tukang masyarakat tina sosial sareng ekonomina lajeng aya kasang tukang ajen nilai anu aya dina cerita pondokna nyelira nyaeta misalna wae sapertos budaya tanapi agama sapertos kitu hatur nuhun bageur kana patarosanan pernah kalau sadaya ayeuna di dieu ibu bade ningalikeun contoh carpon dia dibantuna tina buku paket kelas 11 di dia tukang koranna karya II Herawati. Oke. Ibu tos di kintun oge karena grup WA-nya terus aya terus di dia aya oge buku paketna. Fatma bade moskeun yeuh carpon tukang koran karya Herawati. Mangga bageun. Sok geura beberes tanggal jalan poe ieu nepi ka dieu heula. Isu kurang tuluykeun. Cek Bu Erna, guru kelas 1 SD Pasirwaru. Nu umurna geus tengah tuh. Tuk fungsi lila barudak teh budal ti kelas sewang-sewangan bari teu eureun-eureun ting jerewet. Komo deui barudak awewe mah teu sidikna ting jarerit patarik-tarik bari lulumpatan di udag-udag ku barudak lalaki nu ngaheureuyan. Tukang dagang cireng, gorengan, gulali, es, tatan-tatan, teh kukun. Tuluy ngider deui. Barudak pabuis paheula-heula ninggalkeun sakola. Teu fungsi lila eta sakola teh geus rehe. Ngarukur sababaraha urang guru jeung pagawe liana nu masih keneh beberes di kantor. Hatur nuhun Fatma tadi tos maoskeun sababaraha kecap intinya sababaraha paragraf dina maos lagi atau leres. Pernah heula sadayana saat osigeun tadi maos ngeunaan carpon tukang koran kayak Herawati dia aya tiasa jinekeun naon atuh intina tina carita tukang koran teh Prihatin kehidupan si Nansim yang ngeraskeun sakola tina dagang koran. Nah, dina mah eta nya tukang koran teh ngeunaan Nansim pangintunya anu naonnya getol saking hoyong ngabantosan kahirupan setuna pangintunya ugi ka incalan koran di sopan pangintunya namun pami di akhir nama pami hidup
janten sabaraha kelompok, hidup dibagi sabaraha kelompok, dibagina janten 4 kelompok. Di dia ibu kelompokna terus ditangtoskeun nya. Anu kelompok hiji nyaeta ketuana aya Fatma, anggotana Melani Winda aktif. Kelompok 2 ketuana Nijar, anggotana Giska Virgania Lutfi. Kelompok 3 ketuana Pandu, anggotana Gladys Tessa Sultanaila. Kelompok 4 ketuana Dinda, anggotana Faujan Novi Naura Tazkia. Mangga ayeuna hidup tiasa ngawangun kelompokna sewang-sewangan. Ibu bade paparin LKPD lembar kerja peserta didik. Mangga ieu tugas kamu hidup di dieu tah hidup nyaeta tugasna menganalisis unsur inti cerita pondok, lajeng ke menyimpulkan unsur inti cerita pondok. Terus teh di dia pituduh kerjakan LKPD kerjakan secara kelompok. Terus teh baca klien gemet tujuan we dina soal. Ieu nya tadi hidup nganalisisna nyaeta unsur intrinsik cerita pondokna tina tukang koran kaya Gi Herawati tadi dia nya. Tah di dia ada hilang kelas, kelompok sareng anggota. Aya unsur intrinsikna aya tema, aya palaku, aya lata, aya galur, aya unsur sawangan sareng aya amanah. Mangga ku ide pantun dipilari eta, teu kada sareng kecapanana lah. Temana naon, palakuna saha, teras teh watakna kumaha, latarna di mana? Latarna bade latar tempat, latar waktu mangga. Duanana Lampung sae. Lah suasana teh saeus mangga panitia sama teu sawios Lampung sae. Khusus sawangan dalam haji atau jama katilu. Terus teh amanat. Oke. Di dia kantun di analisisna di cimbekeun tina ieu teh dilebekeun ka ieu. Ngartos sadayana? Kehidupan sinapsi itu sampai sana atau kehidupan kurikna nasi misalnya biasa sama sidang tadi kerja ke LKPD ayana mangga berkelompok sewang-sewangan presentasi tina hasil analisisna ya mangga kelompok hijrah pinten mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dia Abib perwakilan di kelompok hiji bade mempresentasikan analisis unsur intrinsik cerita pondok anu judulna tukang koran. Di dia aya temana sinarsim anu kahirupana teuing. Palakuna aya narsim anu watakna sabar, bager sareng getol. Teras aya emak di dia watakna sabar sareng nyaah ka narsim. Latarna aya latar tempat nyaeta sakola, stopan sareng bumi. Teras aya waktu nyaeta berang sareng sonten. Galurna mabok tengah, puseur sawangana jalma katilu, amanatna jadi jalma kedah diajar getol tapi kedah hati-hati oge. Sakitu wae Ki Abi atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka kelompok hiji nu parantos sadugikeun hasil presentasina. Ebra keula ka kelompok hiji. Salajengna ayeuna ka kelompok 2 mangga kelompok 2 ku Nijar nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di kelompok 2 bade ngapresentasikan hasil analisis unsur intrinsik cerita pondok tukang koran karya II Herawati. Tema dina cerita pondok ieu nyaeta perjuangan tukang koran pikeun kahirupanana. Terus anu janten palaku
Narsim anu gaduh watak getol, indungna Narsim anu watak nyaah, babaturan Narsim anu watakna bager. Terus latar tempat sakola jeung lampu stopan, latar waktu berang jeung sareupna atawa burit. Galurna mubok tengah, terus puseur sawangan jalma katilu, amanatna jadi jelema ulah kamalinaan teuing mudag dunia, kudu inget kana waktos. Kelompok 2 presentasi. Berapa kelompok 2? Selanjutnya ayeuna kelompok 3-nya mau presentasi mangga kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di kelompok 3 bade ngapresentasikan analisis unsur intrinsik ecalpon. Maka hiji tema sinasim penjualan koran pikeun kahirupan. 2 palaku sinasim bager kebabakti ikanu jadi kolot. 3 latar di stopan jeung sakola. 4 galurna teh mabok tengah. 5 puseur sawangan. Penyaeta jalma katilu. 6 amanatna jadi jalma kurang. Nuhun ka kelompok 3 para presentasi. Enak ka kelompok 3. Selanjutnya kelompok pamungkas, mangga kelompok 4 yang mau presentasi. Abdi di kelompok 4 bade ngapresentasikan hasil analisis unsur intrinsik carita pondok tukang koran karya Ii Herawati. Temana kehidupan sapopoe Sinarsim anu sok dagang koran. Palakuna aya Sinarsim nu watakna bager jeung getol. Kadua aya Bu Erna nu bager. Katilu aya indung Sinarsim anu sabar. Kaopat aya babaturan Sinarsim nu bager. 3 latar tempatna sakola sareng di stopan jalan. Latar suasanana prihatin sareng sedih. Latar waktosna burit sareng isuk-isuk. Galurna mobok tengah, pusar sawangana jalma katilu, amanatna sagetol-getolna urang kudu inget. Satos tadi di presentasi ku Ibu hasil LKPD-na bade ditinggal heula nya bade nilai heula, ku Ibu bade di komplit sadayana mung panginten dina segi amanat masih kene aya ngarancaman tapi da masih kene leres gitu maksud ibu teh ngan aya anu komplit aya henteu kecapan age aya anu masih kene teu acan berenah tapi sakitu mah ku ibu tos saya pisan hiji kelompok anu nuntutkeun ibu ieu komplit kumaha aya latar suasanana tambihan ku eta pangintennya ieu nilai teh 88 nyaeta kelompok 4. Dinda, Pauja, Laura, Nopi, sareng Tazkia. Berapa lama Kadek. Ada nuhun magernya singka anggur. Berapa lama ayeuna dina ngetes hidep tos nguasaan kana cerita pondokna pangintennya kong buktos yang hidup teh tos ngantos kana cerita pondok mangga ayeuna ku hidup tinggali dina SPI Sekolah Pintar Indonesia didinya terus disayeukeun soal ibu soalna PG 10 mangga dikerjakan dina HP sewang-sewang. Hatur nuhun ka kelas 11 IPA genep karena apresiasina luar biasa pisan. Pernah kalau kamu 11 bisa
Sip, ayeuna teh diajar ngeunaan naon? Carita pondok. Carita pondok. Naon nu dipikaresna dina carita pondok? Biasa nabi yang bisa pengalaman. Teras teh anu teu dipikahapusna naon bagian? Masih sisa wilayah Kecapanan masih hese keneh. Kanggo mun payun mangga hidup literasi, browsing pilar dina internet atanapi maos dina buku mangga. Ayeuna kan unsur intrinsik cerita pondok, mungkin panginten kalau mun payun cerita struktur cerita pondok. Nah, makanya tiasa browsing, tiasa milih. Ka kelas 11 kagenep hatur nuhun. Hapunten pilih nu seueur kalepatan dina pangajaran. Ayeuna panginten pamungkas sateacana urang ngadua heula mangga ngadua ibu sangetkeun deui ka KM. Mangga KM dihaturan. Aya satos diajar hayu urang ngadoa sasarangan ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.